Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila mu'alifi hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ngawitan urang sadayana ngaos kana ieu kitab Hikam Ibnu Athaillah. Kalayan nyuhunkeun pitulung, nyuhunkeun didaukiahkeun ka karsana zat nu wajibul wujud ayana nu jenengan Gusti Allah. Mantena anu ngagaduhan sifat Ar-Rahman sinareng Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ngawitan urang sadayana ngaos kana ieu kitab Hikam Ibnu Athaillah. Kalayan ngalap barokah punyebat jenengan Allah. Mantena anu ngagaduhan sifat Ar-Rahman sinareng Ar-Rahim. Halaman 83 juz 1 jajaran K20 genep. Hikmah K107. Bismillahirrahmanirrahim. Mata ja'alaka. Samangsa-mangsa ngajadikeun Allah Ta'ala ka anjeun. Fi dohiri dina dohir. Mumtasilan kana turut. Li amrihi kana parentah Allah. Hikmah anu ka-107. Kiai Musonib teh martelakeun yen di mana-mana Allah rek ngajadikeun diri anjeun rek taat kana parentah Allah gitu. Bian wapakoka kuyen masihan taopek Allah ka anjeun lil qiyami kana ngalakonan bi taatihi kana taat ka Allah. Wa yasaroha jeung ngagampangkeun Allah ha kana itu taat laka ka anjeun. Waroja koka jeung ngarizkian Allah ka anjeun fil batini dina batina. Al istislama kana pasrah likohri kana pamaksa Allah. Air ridho tegesna ridho bima kana perkara yajri nu berjalan itu emak alaika di anjeun. Mimaulaka ti pangeran anjeun. Pakod a'doma maka nyata ngagungkeun Allah Ta'ala al minnata kana nugraha alaika ka anjeun.
Jadi dina mangsa-mangsa Allah Ta'ala maparinan dina dohir kana milampah toat tah eta teh tanda Allah Ta'ala teh ngagungkeun ka abdina. Secara dohiriah misalkan urang ya didaekeun ku Gusti Allah ngalaksanakeun salat, didaekeun ku Gusti Allah ngalaksanakeun ngaji, tah eta teh tanda penghargaan anu kalintang ageungna ti Gusti Allah Ta'ala ka abdina. Tah eta secara dohiriah. Secara dohiriah artina jawarih urang, anggota badan urang didaekeun ku Gusti Allah milampah taat, milampah migawe ibadah. Cek tadi teh arek ibadah anu mahdo atanapi ibadah goer mahdo. Artina berarti secara dohiriah lamun dina waktu urang secara ilmu syariat migawe kataatan ka Gusti Allah, tah eta tanda dina waktu harita Allah Ta'ala ngagungkeun ka eta si abdi. Secara dohiriahna kumaha dina secara batiniahna mun Allah maparinan nugraha atanapi minah ka abdina dina migawe taatna teh eta hatena aya kerteg awalna hayang ngusul ka Gusti Allah. Artina berarti dina ibadahna teh dibarengan kusuluk jeung tarokina. Tah eta teh tanda nugraha ti Gusti Allah anu kalintang ageungna. Ageungna luar biasa eta teh. Lamun ukuran secara dohiriah kan belum tentu, lamun misalkan hate henteu suluk jeung taroki. Tarolah ukuranana secara dohiriah urang kos katingali ngeriung di majelis ta'lim, katingali kos menang rahmat kitunya secara dohiriah. Tah eta teh di bidang jasmanina, di bidang dohiriahna. Tapi lamun misalkan hatena teu dipaparinan rizki batin ku Gusti Allah, artina rizki batin teh kieu. Anu awalna urang bisa ningali kana perkara hisi teh saperti kieu ye. Katingali ku mata kepala urang ngariung di majelis taklim kos menang rahmat ieu secara hisi. Tah lamun secara rizki batin mah dilajengkeun deui dina perkara maknawina kitu. Katingali hisi urang ye secara kasat mata ngariung di majelis taklim ngaji kitu. Tapi misalkan dibarengan kunaon ku Allah maparinan rizki batin ka eta si jalma, kumaha hatena hayang lempang kana arah-arah Allah atanapi suluk jeung taroki ka hadirat Allah Subhanahu wa taala. Tah eta rizki batin. Artina berarti rizki batin, rizki dohir jeung batin teh disampurnakeun ku Gusti Allah. Tah eta tanda nugrahana nu luar biasa. Lamun anjeun ku Allah Ta'ala dibisakeun ngalakonan ibadah fi'liyah gitu. Ibadah fi'liyah teh seperti ibadah perbuatan lah gitu. Eta teh bareng jeung Allah Ta'ala masihan hidayah. Eta teh jeung naon? Jeung taufik jeung rusdu. Awalna mah kitu. Dalamun teu dipaparinan hidayah jeung taufik ya urang sadayana moal hayang ngariung di majelis taklim sok sanajan ningali asbab. Misalkan asbab kuring mah misalkan sababna teh ngariung di majelis taklim teh sabab diajak we kumang anu. Sok sanajan ningali saperti kitu. Ningali kana sabab urang diajak kumang anu misalkan kumang jayad artina hadir di majelis taklim tapi mungguh Allah mah teu saperti kitu. Mungguh Allah mata ieu teh iradah Allah urang ngariung di majelis taklim secara nanaon niatna ngaji. Sok sanajan ningali asbabna aya nu ngajak. Kitu tah bahasana. Artina berarti eta teh timbul tina taufik sareng hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hayang ngalaksanakeun ibadah fi'liyah, ibadah anu bangsa perbuatan.
Tah eta teh awalna saperti kitu heula. Dibarengan ku Gusti Allah dipaparin rizki batin. Mana rizki batin? Hate hayang lempang menuju arah-arah Allah. Artina berarti hayang naon? Cita-citana teh hayang nepi dina ibadah pilihna teh ka Gusti Allah. Sabab lamun ibadah nepi ta eta tanda naon? Tanda makbul. Da moal dimakbul tap lamun misalkan ibadah urang teu nepi. Perkara berarti nepi na ibadah urang tah berarti eta rizki batin disebutna. Rizki batin karena urang arek lempang tina hisi kana maknawi gitunya, tina dohir kana batin. Anu seperti mana biasa lajimna manusia urang teu katingali ieu ma'anil goibiah perkara anu teu katingali ku kasat mata ieu mata kepala, tapi ai mata hate menyaeta tujuanna seperti kitu. Anu teu katingali lajimna ku ku setiap jalma bahwa ieu teh perkara gaib ma'anil goibiah teh ya taku urang mah anu menuju arah-arah Allah katingali. Artinya berarti lempang tina hisi kana maknawi. Dina perkara ngariung saperti kieu teh kasaksi ieu ku hate urang. Oh ieu teh karena arah-arah atanapi kudrot sareng irodahna Allah. We urang ngariung sapertos kieu. Kitu tah, eta mulai tah. Mulai kumaha? Mulai manggihan ilmu dina urang keur ngariung. Lamun setiap perkara ku mata kepala urang katingali, ku rasa urang karasa, terus naon ku warna, ku rupa, rasa warna jeung naon ku rupa eta urang teu ngajadikeun balik ka Gusti Allah, berarti urang teu meunang ilmu dina eta perkara. Naon sababna teu meunang ilmu? Karena asa biasa we urang teh lempang ti bumi ka majelis teh, asa biasa we. Tapi lamun pikeun jalmi menuju arah-arahna Allah tina hisi kana maknawi karasa ya qadir ya murid hei zat anu ngersakeun diri abdi ti bumi berangkat ka majelis, berarti eta teh sanes bisa abdi berangkat ka majelis teh, berarti eta teh sanes kahoyong abdi. Tapi ieu mah gumulungna naon kudrot jarang irodah Allah Ta'ala katingali tuh kaunuhu qadiron nya, terus kaunuhu muridan gitu bahasan. Matakan din hate teh lamun geus wusul mah dina hatena ahli marifat begitu dugi ka majelis taklim ngariung kieu teh hei zat anu ngersakeun abdi hadir di ieu majelis taklim, hei zat anu ngabisakeun abdi hadir ieu di majelis taklim. Artina berarti ngariungna di majelis taklim sanes bisa abdi, ngariungna ieu di majelis taklim sanes kersa abdi. Eta mangga ngungkul bisa na Allah Subhanahu wa Ta'ala jeung dikersakeun ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karasa we tah keur karasa kitu tah eta teh namina usul teh kitu. Usul teh geus teu kudu dipertanyakeun deui kira-kirana urang amalan secara pilih kieu ditampi ku Gusti Allah apa henteu. Datos usul teh atuh perkara usul pasti ditampi. Gitu bahasana. Naon sababna? Sabab dina keur ngariung ieu urang nyaksi ieu hate teh kudrot jeung irodah Allah gumulung karem urang teh kana lautan naon? Lautan kudrot sareng irodah Allah. Jadi artina kuatna kuat Allah da urang mah aslina mah sifat basariah urang lemah. Nya sifat basariah manusia naon? Lemah. Ayeuna kuat di majelis taklim eta mah lain kuat urang tapi kuat Gusti Allah. Tah eta kitu. Berarti aya atuh sifat urang teu leungit. Henteu kudu fana heula urang sifat urang seperti kasat mata urang katingali urang saperti kieu. Aya ieu lemahna urang da asli urang mah asli manusia mah lemah. Kumaha cenah ayeuna kuat ngariung di majelis taklim, ieu dikuatkeun ku Gusti Allah. Berarti kuatna urang di majelis taklim lain kuat urang tapi kuat Gusti Allah. Tah berarti lemahna ieu teh sifat datiah urang, kuatna eta teh amrun arodiun, naon perkara anu anyar datang. Mana perkara anu anyar datangna?
kuat orang hadir di majelis ta'lim da asli nadatiah orang malam lemah. Kita bahasana. Jadi karungkup atuh sifat basariah orang karungkup ku sifat kuat Gusti Allah ta asror ilahiyah geus katingali didinya oge urang geus nyaksi ya qadir ya murid hei dat nu ngersakeun diri abdi ngariung ieu di majelis ta'lim tah eta anu rizki rizki batin teh artina bisa lempang tina hisi kana maknawi bisa lempang tina dohir kana batin kitu eta teh lamun misalkan ngagorehel saperti kitu tatapakur disebutna tapakur dalam teu ditapakuran orang mau bisa atuh mau bisa ngarayap mau bisa menuju ke arah-arah Allah matakan orang teh dina hal anu biasa jadi katingali luar biasa kapangih luar biasana ngan lolobana jalmi lajimna manusia sok ningalina anu luar biasa sok padahal mah nu luar biasa eta teh aya dina anu biasa ngan teu kapangih luar biasa na asa biasa we jadi nate urang ieu mata bisa ngiceup asa biasa we urang ieu mata bisa ningali kana perkara setiap perkara asa biasa tapi lamun jalmi anu wusul ka Gusti Allah makrifat ka Gusti Allah tah beunang eta teh perkara anu biasa jadi luar biasa mana ieu mata urang bisa awas kana setiap perkara kumaha anu naon anu manggihan luar biasa dina ningali mata artina kan setiap jalmi ngagaduhan mata tapi setiap jalmi anu ngagaduhan mata belum tentu awas karena setiap perkara pan ayanya anu ngagaduhan soca tapi teu ningali berarti ukuranana awas teh lain menang soca gitu bahasana tapi Allah maparinan soca urang jeung maparinan oge awas dina soca katingali teh asa naon asa caang asa katingali tah eta manggihan naon manggihan ya qadir ya murid hei dat anu ngersakeun ieu soca bisa ningali duh Gusti eta teh nugrahana luar biasa tapakur eta teh disebutna lamun misalkan ningali ieu mata kepala urang ti mana ti Gusti Allah tapak damel Allah tatapakur lamun naik we misalkan kana ya qadir yang murid ta eta teh disebutna muraqabah hebat dina perkara eta teh dina waktu harita jasmani urang aya di alam mulki ruhani urang aya di alam malakut artina jasad ieu migawe ibadah fi'liyah terus hate oge lempang ke arah-arah Allah malakut jabarut prop kabakausen awanna tepikeun ka ijah atana fi sidratul muntaha sidroh teh pameakan muntaha kasadaran beakeun kasadaran urang yen urang teu eueuh ngan aya Allah hungkul ta sidratul muntaha disebutna tah eta disebutna berarti tapakur awalna tina tapakur ngan ibadah fi'liyah moal jumenang moal naon moal ngabukti ibadah fi'liyah lamun henteu ku Allah dipaparinan taufik sareng hidayah jadi awalna tina taufik sareng hidayah heula artina jalmi anu disalametkeun ku Gusti Allah didaekeun heula eta jalmi teh ngaji karena setiap perkara kudu menang ilmu setiap perkara teh kudu menang ilmu artina lamun setiap perkara urang anu dirasa anu ditingali anu diraba anu dirampak ku urang kudu ngajadikeun ilmu karena naon lamun teu ngajadikeun ilmu moal ngabuahkeun keyakinan ka Allah taala karena tina ilmu eta naon nimbulkeun kamakrifatan ka Gusti Allah ceuk tadi teh contona tingali pun guru sering ngabahas ukuranana eta nanti gula amis yang naonnya lamun urang dipikir-pikiri Allah taala nyiptakeun gula jeung amisna jang naon atuh kan ukuranna kitu oh ternyata geuningan tuh tukang channel anu terkenal naon channel Elizabeth nya disebutna eta anu nu bogana channel Elizabeth kayana luar biasa ku sabab gulana amis tadi dinya ge timu ya qadir ya murid heidat anu ngersakeun amis dina gula dalam eta gula teu amis atuh moal ngabeungharkeun tukang channel oge moal ngabeungharkeun tukang donat moal ngabeungharkeun tukang kue oh geuningan Allah teh maparinan gula jeung amisna teh geuning pikeun naon pikeun manfaat pikeun ka makhlukna tapi makhlukna anu meunang ilmu tina eta perkara
Contohna ieu we tah misalkan ieu laksukan ieu naon teh anggoan anu dipake ku urang. Baju masing-masing anu dianggo ku urang lamun urang nepi kana ieu baju ieu, nepi ka hadrat Allah Subhanahu wa taala urang tiasa usul dina perkara baju anu dipake ku urang. Bayangkeun ku urang ieu kain. Berarti baju teh berarti awalna tina lawon. Lawon ieu teh berarti kan sabara ratus ribu karyawan anu naon anu bisa nyusun ieu kain. Jeung karyawan masing-masing karyawan eta teh boga anak, boga pamajikan, ngahasilkeun eta teh. Ngahasilkeun naon? Ku nyieuna kain anu dipake ku urang ieu teh ngahasilkeun kamanfaatkan pikeun anak jeung pamajikanna jadi napakoh. Tah Allah taala lamun misalkan urang awas ka sajatining berbuat ya qadir ya murid. Hei zat geuningan salira Gusti teh heman, salira Gusti welas asih ku ngajadikeun ieu kain oge. Batur mah jadi beunghar, batur jadi bisa dahar, jadi batur bisa naon? Bisa mere dahar ka anak-anak jeung pamajikanana. Can dipakainya naon dijahit deui ku tukang jahit ya kain teh bisa ngajadikeun naon? Bisa ngajadikeun baju. Bayangkeun coba eta baju teh berarti tukang jahit berarti boga anak ti pamajikan. Ieu teh berarti baju anu dipake ku urang ngahasilkeun naon? Manfaat pikeun ka tukang jahit. Jadi naon eta teh? Jadi napakoh pikeun anak jeung pamajikanana. Ya qadir ya murid, hei dat anu bisa ngersakeun ieu naon teh baju jadi kakawasaan salira Gusti. Jadi naon? Jadi kauntungan pikeun tukang jahit. Tuhnya luar biasa sabenerna mah. Lamun dina setiap perkara anu katingali ku mata kepala urang ieu. Terus di anu karasa ku naon? Ku rarasaan urang jeung anu karaba ku urang ningali dina rupa, ningali dina warna, lamun eta perkara bisa jalan balik ka Gusti Allah, tah eta disebut wusul teh. Artina setiap perkara ngajadikeun ilmu ka urangna, ngajadikeun pamanggih. Antukna kadituna timbul kamarifatan ka Gusti Allah. Atuh ngaran-ngaran geus marifat ka Gusti Allah, yakin agungna Allah teh. Tah eta wusul teh. Contoh we atuh naon teh uyah pangsetnya, uyah amis, lamun urang dipikir dibulak-balik, ditirik disidik-sidik. Nah, hanya Allah teh nyieun naon? Nyieun uyah jeung pangsetna. Nah, hanya Allah teh nyieun uyah jeung asinna. Sing horeng geuningan lamun eta uyah henteu asin ieu moal ngajadikeun kamanfaatan pikeun naon? Pikeun restoran, pikeun kadaharan. Da kadaharan eta teh masakan-masakan ku ngeunahna eta ku aya naon? Aya uyah anu pangset. Tuh ngahasilkeun naon? Ngahasilkeun kauntungan pikeun restoran, ngahasilkeun kauntungan oge pikeun anu penjajakan masakan. Pan kitu. Tah eta disebutna naon? Hate urang. Hate eta si jalma teh bisa ngabuka tina hisi kana maknawi. Tah eta disebut wusul teh. Ngan moal bisa nepikeun ka saperti kitu urang ieu. Moal bisa napakuran setiap perkara saperti kitu. Lamun urang awalna teu acan aya kanyaho. Teu acan aya ilmu. Da di mana-mana anak aya ainul yakin tepikeun ka hakul yakin, aya ilmil yakin heula. Artina iman ilmu heula. Urang ngaji heula kitunya, urang ngaji heula. Mana Allah teh zat. Allah teh zat anu ngagaduhan sifat, anu ngagaduhan asma, anu ngagaduhan padamelan. Salian ti Allah berarti teu ngagaduhan padamelan. Kitu. Berarti pokona mah salian ti Allah teu ngagaduhan padamelan, salian ti Allah teu ngagaduhan sifat. Kitu we bahasana. Tah eta Allah ngaranna. Artina berarti lamun aya hiji jalma ngagaduhan sifat berarti eta teu sah, berarti da Allah hungkul anu ngagaduhan sifat. Tadina eta perkara urang oge ngaji ilmu ka pangeranan supaya nimbulkeun keyakinan ka Allah awalna tina iman ilmi heula kitu. Tah eta teh tanda Allah maparinan nugraha ka urang ye. Tanda Allah maparinan nugraha ka urang didaekeun urang teh ibadah fi'liyah heula. Ibadah syariat heula kitu. Da dohir heula pagawean urang dohir kumaha? Salat nu 5 waktu. Komo ayeuna musim naon? Musim puasa dina sasi Ramadan. Pan kitunya.
di mana-mana henteu puasa dina bulan Ramadan berarti henteu nyaho bahwa puasa di bulan Ramadan teh wajib. Gitu. Ngaran-ngaran teu nyaho kana perkara anu wajib berarti eta naon disebutna da syaratna puasa pikeun jalma anu baleg tur berakal. Artina berarti lamun teu berakal mah moal puasa kitu. Tadina eta perkara ge geus kanyahoan. Oh, berarti ya puasa teh diwajibkeun ku Gusti Allah. Si inget kutiba, ngaran-ngaran kutiba berarti pagawean atanapi parentah ti Gusti Allah anu tertulis. Pan aya kitabnya, kitab tuh tertulis. Kutiba berarti eta perkara anu tertulis ti Gusti Allah. Ngaran kewajiban teh aya nu tertulis jeung aya nu henteu tertulis. Kewajiban ti Allah mah. Ngan eta puasa teh tertulis, eta prakuting teu percaya kana Al-Qur'an. Ya. Ku Allah diwajibkeun setiap manusia, setiap jalma anu iman pikeun puasa. Artina berarti lamun teu puasa berarti teu nyaho perkara wajib. Ngaran ain fardu ain teh disebutna ngaran ain naon nya? Ain teh matanya, tapi lain mata kepala tapi mata hate. Lamun hiji jalma teu nyaho ya di bulan Ramadan bahwa puasa eta teh wajib, henteu nyaho wajib berarti ieu mah hatena heuh pecak meureun kitu. Henteu ningali da emang puasa dina sasi Ramadan fardu ain teh mata hate. Lamun mata hate nyaho ieu teh puasa di bulan Ramadan teh wajib berarti ngalaksanakeun puasa. Cenah kuring mah teu nyaho poe eta teh puasa di bulan Ramadan teh henteu wajib apa henteu sunah pan teu nyaho cenah katerangan asa aneh di zaman ayeuna mah. Kecuali zaman baheula. Zaman ayeuna pan sagala-galana nemrak. Di musola, di masjid, dina TV keterangan bahwa puasa di bulan Ramadan teh wajib. Notok karena setiap babatok ukuranana kitu. Lamun bahasa kasar teh mah. Tah lamun Allah arek mere nugraha ka eta si abdi didaekeun ibadah fi'liyah contohna di bulan Ramadan misalkan didaekeun puasa tah tanda eta jalma teh kengeng hidayah jeung rusdu jeung taufik ti Gusti Allah. Kadituna Allah arek ngagungkeun deui ka eta si abdi ku dipaparinan rizki anu batin. Mana nu rizki batin? Tah, ini na perkara ieuna. Karena syarat pikeun makbulna. Berarti ngaran-ngaran syarat makbul berarti urang ibadah dina Ramadan teh puasa dina bulan Ramadan teh berarti hate kudu nepi heula ka hadrat Rabbi. Ka hadrat rububiyah. Sing emut, awalna berarti ka hadrat rububiyah heula. Mana hadrat rububiyah? Hadrat pangurus Allah. Pangurus Allah asa diurus ku Gusti Allah gitu ya. Asa we asa heula. Ngan can aya rarasaan. Asa heula mah berarti kan iman ilmu heula. Hadrat rububiyah teh ieu hate nyaksi bahwa kuring teh diurus ku Gusti Allah. Artina ke dina puasa ieu puasa teh kuat lain kuat kuring, kuat puasa teh tapi Allah anu nguatkeun kuring da asli sifat basariah mah nyaeta urang nyaeta naon lemah. Artina berarti tepikeun ka urang bisa buka puasa tepikeun ka magrib lain kuat urang tapi Allah anu nguatkeun urang. Berarti kuat eta lain sifat urang tapi kuat mah sifat Gusti Allah tuh eta oge lamun ieu tina hisi tina perkara kumata kepala bisa katingali nepikeun kana maknawi ieu hate ieu teh Gusti abdi teh tiasa puasa ti mimiti imsak dugikeun ka magrib ieu teh sanes abdi anu kuat tapi Allah salira Gusti anu maparin kakuatan ka diri abdi da abdi mah aslina mah lemah emut lemah mah pan eta non sifat basariah artinya anu tadi teh sifat datiah sifat datiahna makhluk kumaha lemah mana amrun arodiun tah amrun arodiuna eta kuat eta artinya berarti perkara anu anyar datang di mana ti Gusti Allah gitu da sadayana oge urang teh lemah aslina ye manusia sifat manusia aslina lemah. Terus dari sifat manusia aslinya mana? Bodoh teh sifat urang. Da ilmu mah sifat Gusti Allah. Artinya berarti di mana-mana urang bisa hiji perkara, ieu teh lain bisa urang tapi Allah anu ngabisakeun ka urang. Bisa teh lain urang tapi ieu teh Allah anu ngabisakeun urang. Da asli urang nama bodoh.
berarti ilmu teh lain urang, tapi ilmu teh sifat Gusti Allah. Berarti lamun aya kanyaho tak berarti lain urang eta teh. Allah indiron ku nganggo jenenganana eta ku nganggo sifatna nyata sifat ilmu. Tak indiro jika urang. Gitu. Tah eta teh satu nugrah ti Gusti Allah pikeun hatena anu lempang ka arah-arah Allah. Dalam mun teu lempang kana arah-arah Allah matakan perkara ilmu teh ulah semet sasabeheung gitu. Sami perkara gula na amis yo bahasana kieu. Gula amis, amisna gula tepikeun kana naon? Tepikeun kana leta, tepikeun kana gengerongnya. Da tepikeun kana beuteung mah teu karasa amisnya. Tak kitu. Gula naon? Uyah oge pangsetna tepikeun kana naon? Kana gengerong pan nya. Kana ieu mah henteu. Tah berarti ngan seret dinya urang teh. Nyahona gula amis ngan seret beuheung. Nyahona naon? Uyah asin ngan seret beuheung. Tah berarti ilmu urang teh ulah sampai tepikeun ka seret beuheung. Tapi kudu semerep yeuh urang kana kolbu, kana ruhu, kana kana siru. Gitu. Ieu matakan aya perkara anu luar biasa dina anu biasa. Sabenerna mah. Tah eta perkara khawarikul adat teh sabenerna seueurna mah neangan khawarikul adat, perkara anu aranaheng. Anu neanganan pan seseueurna mah. Sedengkeun perkara anu aheng belum tentu karomah. Pan dumeh misalkan eta jelema bisa nyabak cager, niup cager, kitu bahasana, bisa teu neurak di kadek ngapak sancang, bisa lumpang dina luhur cai, wah eta wali cenah. Kajenteng teu salat oge. Disebut we wali. Atuh pan eta mah lain karomah disebutna. Ngaran karomah mah ye piliyah secara naon teh dohir jeung batin eta menuju arah-arah Allah. Eta karomah disebutna. Arek dina jawari urang, dina batin urang, lamun menuju arah-arah Allah, eta karomah ngaranna. Tapi sudah barang tentu ngaran karomah udah barang tentu khawarikul adat. Tapi khawarikul adat sudah belum tentu karomah. Matakan urang kudu jeli ulah sampai tepikeun ka bododo tenyo ka samaran tinggal. Dumeh eta jelema bisa niup cager, wah wali cenah eta mah yeuh. Tinggal 5 ukuranna juhur misalkan batur mah puasa ieu mah cacaleuhakan, wah mah nya wali kitu. Kangjeng Nabi ngalaksanakeun puasa dina sasi Ramadan. Kangjeng Nabi ngalaksanakeun salat dina setiap 5 fardu bahkan ditambihan ku rawatibna, bahkan ditambihan ku qobliyah sareng badiahna. Kangjeng Nabi ukuranana. Atuh aya wali ukuranana kan bahasana berarti sahanapeun Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi pun ngalaksanakeun puasa, Kangjeng Nabi pun ngalaksanakeun salat, atuh piraku wali henteu. Gitu. Matakan ningalina ulah warikul adatna tapi ningalina karomahna gitu. Sebenarnya setiap perkara bisa ngajadikeun karomah lamun misalkan hate urang lempeng kana arah-arah Allah. Lamun hate urang wusul ka Gusti Allah. Matakan perkara wusul perkara ibadah ditampi apa henteuna ulah nanyakeun ka batur, tanya ka diri urang. Harita urang keur salat hate di mana? Apa hate urang di sawah? Hate urang di pagawean? Hate urang di hadrat Allah? Berarti lamun hate urang di akwan, aduh udah barang tentu. Berarti henteu naon? Henteu ditampi salat urang. Lamun hate urang aya di hadrat Allah, ta eta insyaallah ditampi. Datos jelas berarti ngaran hate aya di hadrat Allah wusul namina. Ngaran wusul sudah barang tentu eta makbul, ditampi ku Gusti Allah. Matakan perkara ibadah anu batiniah lamun dibahasakeunana ieu ibadah urang ditampi ku Allah moal ulah ditanyakeun ka batur. Tanya kana diri urang. Sabab naon? Sabab anu nyaho hate urang teh urang. Matakan kitu. Anu nyaho diri urang ya urang, batur mah moal nyaho. Matakan ulah sampai nanya ke batur, kira-kira misalkan ajengan abdi teh tadi salat tarawih teh gitu. Abdi tadi salat tarawih atau napi abdi salat isya teh kinten-kinten ditampi teh nya ku Gusti Allah teh. Atuh palingan batur mangajawab ajengan wallahu alam. Karak Allahu alam ajenganan. Artina lamun misalkan ditanya ku ka urang, diri urang ka urang. Kira-kira tanya we
Keur salat urang eling-elingan urang eling ka Gusti Allah apa henteu? Karena kualitas nilainya ya. Nilai ibadah, esensi na ibadah, intina dina ibadah, hate hadir sarta Allah. Lamun ieu hate teu hadir sarta Allah berarti lain ibadah. Gitu. Tah eta kakarak ditampi lamun hate hadir sarta Allah. Hudurul qalbi ma'allahi piha. Hate hadir sarta Allah eta tanda diterima ku Gusti Allah. Tapi lamun hate ieu aya diakuan, sudah barang tentu eta moal ditampa. Moal ditarima ku Gusti Allah. Naon sababna? Teu nepi. Beda matakan padamelan secara jawarih jeung lempangna batin urang menuju arah Allah. Ari ibadah piliyah mah bisa katingali. Naon bisa katingali kakuranganana, bisa katingali kasalahanana. Misalkan naon salat Isya 4 rakaat terus tiba-tiba urang 3 rakaat bisa katingali ku batur. Salah tah. Kurang ta rakaatna. Atau misalkan orang madhab ka kiblat, orang teu nyaho ieu teh madhab ka kiblat apa madhab ka mana ieu? Misalkan madhab ka wetan, misalkan orang atuh batur ge pasti nyahoeun eta masalah urang teh. Tah artina berarti ibadah anu bangsa jawarih mah pasti kanyahoan ku batur. Ngan ibadah anu secara bangsa batin disebutna ubudiyah teh ya. Tah eta hiji perkara anu batur moal nyaho ngan hanya diri urang anu nyaho. Bang matangan batur mah jalmi-jalmi ma'rifat tong boroning dina keur salat hate di hadrat Allah, dina galengan sawah oge hate hadir naon aya di hadrat Allah, di pasar hate hadir sarta Allah, di bengkel hadir sarta Allah. Eta jalmi-jalmi ma'rifat seperti kitu. Atau komo atuh di jero salat mah. Ibadah ritual, ibadah sosial nage hate hadir sarta Allah, komo di ibadah ritualna seperti ngalaksanakeun salat, seperti dina puasa. Tuh kan kanyahoan ke dina urang keur buka puasa oge eta teh ya Allah Karim hiji nugrah ti Gusti Allah penghargaan anu panghebat-hebatna ka eta si abdi lamun si abdi naon hatena menuju arah Allah. Begitu naon begitu Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Geus kanyahoan pan ieu kadaharan anu dicekel ku urang teh lain tina kasab. Tah si abdi lamun misalkan hate ngamaripat ka Gusti Allah. Naon sababna? Pagawean asbab. Ya asbabul ya asbabu ya musabbib. Jadi ningali hate anu geus wusul ka Gusti Allah, begitu ningali kana kadaharan teh tah ningalina kan lain kan asbab, tapi ningalina ka musabib. Artina Allah anu maparinan rizki teh. Mana Allahumma barik lana fi ma rojaktana eta ku urang anu sok sering diucap. Berarti urang teh ngayakinkeun ieu makanan anu arek didahar ku urang teh lain ti mana-mana, tapi rizki ti Gusti Allah. Tah eta kitu. Matakan geus teu ningali asbab. Ningalina musabib. Naon sababna? Ahli marifat boga pamandegan Allah mah arek mere teh teu kudu ngadagoan eta si abdi ngadoa heula. Allah mah arek mere rezeki kasih abdina teu ngadagoan heula sugan misalkan aya sina cek Allah teh aya sia ku aing sia dibere rezeki atuh lamun tapi ka pasar heula misalkan gitu. Karena ku aing dibere rezeki henteu kitu teu nunguan heula makhluk Allah mah. Cek Allah aya ya aya, cek Allah dibere ya dibere, cek Allah di eueuh ya eueuh, cek Allah rugi ya rugi, cek Allah untung ya untung. Tah eta hate tos di hadrat Allah, tapi ieu mah bab hatenya sing emut sing kadeu. Ieu bab hate kadan, matakan ngaji tauhid teh supaya urang ngarti mana ucapkeuneun, mana tekadkeuneun. Jadi ulah pahili, ulah sampai tepikeun ka begitu urang dahar Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya rahman. Eta teh urang teh nyaksieun secara makna ieu teh rezeki ti Allah. Tapi misalkan ya delem ku urang di dahar, amis ya misalkan korma teh ngan tepikeun ka dieu. Tepikeun ka dieu da geus tepikeun kana beuteung mah eta korma teh teu amis. Artina ngan seret dieu we kitu nikmatna korma teh. Henteu asup kana naon kana beuteung mah.
Tadi dinyawa ge ulah sampai tepikeun ka secara dohirnya urang tepikeun ka dieu. Ilmu teh urangnya ulah nyampe hungkul tepikeun kana genggerong. Paratkeun ka mana? Paratkeun kana hate, paratkeun kana ruhu, kaparatkeun kana siru. Da memang kudu sir, kudu jadi rasa eta teh. Allah ieu teh maparin rezeki ka abdi. Allah ieu teh anu ngersakeun abdi tiasa ngalaksanakeun puasa. Allah ieu teh anu ngersakeun abdi tiasa ngalaksanakeun taraweh. Tah eta nyaksi matakan disebutna suhudul minah. Jadi setiap perkara menang ilmu, menang ilmu. Katingali ku urang, ku mata kepala urang, menang ilmu. Artinya ngajadikeun keyakinan jadi kamaripatan. Dina perkara setiap naon, setiap urang ningali hiji perkara menang ilmu. Lah contohna saperti kieu lah nya, saperti naon sebutna, saperti ieu peuting ieu peuting. Lamun ieu hate urang nepi ka Gusti Allah. Ku urang karasa eta peuting keur naon? Keur zikir. La ilaha illallah. Ceuk Allah hai peuting. Kaluar anjeun, kaluar. Gitu. Mangga kalebat ajengan mangga. Waalaikumsalam. Tak kitu. Jadina setiap perkara nu katingali ningali peuting nepi ka Gusti Allah. Ningali kadaharan ieu urang nepi ka Gusti Allah. Ta eta teh perkara spesial sebenarnya mah. Perkara anu pang indah-indah nati Gusti Allah eta teh. Artina setiap perkara teh urang hate teh jadi eling ka Gusti Allah. Tahan ngaran-ngaran wusul teh berarti hate teh eling ka Gusti Allah. Da jelema mah ukuranana kualitasna hiji jalma eta diukur ku kaelinganana ka Gusti Allah. Artina berarti setiap misalkan ieu hiji perkara eling ka Gusti Allah ta eta teh kualitasna, aya kualitasan. Ta eta teh mutiarana disebutna. Dalamun hate teu eling ka Gusti Allah, wah jigana mah urang rugi. Komo lamun urang keur maot mah. Tiba-tiba hate eling ka Gusti, teu eling ka Gusti Allah terus urang dicabut nyawa ku Gusti Allah. Wah eta rugina luar biasa. Wah cenah teu rugi cenah Pak Ustad pan ieu mah maotna ge poe Jumaah. Teu ngaruh. Pikeun ahli marifat mah. Najan poe Jumaah ngaran-ngaran poe Jumaah sok lamun poe Jumaah ya maot tapi dina kayan teu eling. Alus teu eta kos kitu. Oh cenah pan ieu mah maotna di tanah suci. Ai di tanah suci lamun teu eling maot teh kumaha? Misalkan urang keur toab apa naon? Keur sa'i atawa ke naon teh ngalontar jumroh misalkan, tapi ieu hate elingna ka Indonesia. Hate lain di hadrat Allah urang. Atuh misalkan tiba-tiba maot teh urang eta teh pas dina harita, atuh maotna ge lain husnul khotimah sok sanajan di tanah suci. Berarti lamun hate usul ka Gusti Allah eling disebutna ta hate lamun geus eling ka Gusti Allah ta eta teh hate berkualitas. Ta tong boroning hirup eta jelema jadi dimuliakeun ku Gusti Allah. Cacak maot wes harita lamun keur kaayaan eling disebutna husnul khotimah. Itu berarti atuh teu ningali waktu ngaran eling teh. Teu ningali waktu, teu ningali tempat, teu ningali teu ningali saah. Di mana-mana urang hate eling ka Gusti Allah ta eta spesialna. Atuh salat urang di Masjid Ciberem Kalong ya, tapi hate hadir sarta Allah. Bagusan mana ya jeung salat di Masjidil Haram tapi hate di Indonesia. Atuh bagusan di Masjid Ciberem Kalong. Berarti naon? Berarti anu kualitasan manaon hudurul qalbi ma'allahi piha, hate hadir sarta Allah ta eta esensina dina ibadah, ta eta intina dina ibadah, ta eta agungna dina ibadah. Berarti ngaran-ngaran eling tos wusul, ngaran-ngaran wusul pasti eta teh di naon? Di makbul, ditampi ku Gusti Allah. Tak gitu bahasana. Matakan hiji nugrah hati Gusti Allah. Lamun eta si jalma dibisakeun ibadah fi'liyah, didaekeun ibadah fi'liyah,
artina menang taufik jeung hidayah, terus ditambahan rizki batin. Mana rizki batina? Hate didaekeun suluk jeung taroki sehingga wusul teka anak ka arah Allah. Tah eta rizki dohir jeung batin. Tadina pada saat eta harita Allah Ta'ala nuju ngagungkeun eta si abdi. Eta disebut wali teh. Eta disebut aulia teh. Eta disebut kakasih Gusti Allah teh. Naon sababna? Sabab eta teh dipikadeudeuh ku Gusti Allah. Selaras pan seiring sejalan. Cek Allah teh kuaing cenah dibere beureum nampi mangga Gusti. Salira Gusti mah parinan beureum ka diri abdi mangga, abdi mah ridho tur pasrah sumerah ka salira Gusti. Asa salamet we dina perkara ieu beureum. Asna kukuring anjeun dibere naon, dibere rugi, mangga Gusti, salira Gusti maparinan rugi ka diri abdi. Da abdi mah teu tangan pangawasa, abdi mah sifat abdi mah sami, sifat manusia mah sadayana ge lemah. Dangan saukur salira Gusti sifat anu kuat nama. Atuh kuangku kaula anjeun dibere beunghar, mangga Gusti, da beunghar teh da salira Gusti, goni teh salira Gusti, abdi mah naon? Abdi mah fakir aslina mah. Atuh yang penting mah abdi mah salametkeun we dina perkara anu dipaparinan ku salira Gusti ka diri abdi. Artina dina pas kekayaan rugi salametkeun abdi. Berarti tandana abdi tiasa sobat. Atuh misalkan salira Gusti maparinan kauntungan di ka diri abdi, salametkeun oge ieu diri abdi dina perkara untung, atuh abdi tiasa syukur ka salira Gusti. Tah eta disebut makom taslim teh. Naon? Pasrah sumerah. Berarti ngaran taslim angkat tangan kieu. Ngaran-ngaran angkat tangan geus sumerah, geus pasrah. Tah eta kakarak masukan raditu billahi robba wabil islami dina. Kakarak eta si jalmi teh ridho Allah Ta'ala pangeran manehna. Ngaran-ngaran lamun misalkan ridho Allah pangeran urang, berarti sakur perkara anu dipasihkeun ka urang, boh beureumna, boh hideungna, boh rugina, boh untungna, boh geringna, boh sehatna, ditampi dina kekaayaan ridho ku urang. Tah eta kakarak tah pantes raditu billahi robba. Abdi ridho Allah teh pangeran abdi sadaya. Matakan ulah sampai tepikeun kana saucapan hungkul. Tepikeun ka genggerong hungkul ilmu teh kudu parat tepikeun ka naon, tepikeun ka ruhu jeung sirru. Kitu bahasana. Matakan ta eta jalmi-jalmi anu tos menuju arah-arah Allah mah. Matakan ya ting trim lah, tigin ting trim. Tigin ting trim. Tara daek loba omong sumawana adorenyom. Tenang we, arek keur susah kitu, arek keur bungah kitu teu matak goyah dina ibadah. Istiqomah naon sababna? Sabab hiji setiap perkara anu timbul tinu sae pasti ujungna pasti sae. Da Allah anu terang akibatul umur lain urang. Gitu. Artina urang mah da moal nyaho isukan pageto tong boroning pageto lah 10 menit kaharep urang can nyaho urang tarek dikumakeun ku Gusti Allah. Nya, apakah arek dibungahkeun? Apakah arek dirupakeun? Apakah urang arek disehatkeun? Apakah urang arek digeringkeun? Tong isukan ayeuna kaharep 10 menit teu nyaho. Berarti lamun misalkan lamun hate tos aya di hadrat Robbi, hadrat pangurusan Allah Ta'ala, ta eta di dinya tenang. Matakan eta anu dipanggil teh ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah subhanallah ta masyaallah. Tadi dinya lamun jiwa-jiwa anu tenang teh dipanggil ku Gusti Allah. Irji'i ilayya, hayu balik ka kaula sareng Allah teh. Irji'i ilayya. Balik ka kaula dina satiap perkara, boh rugi balik ka Allah, boh untung balik ka Gusti Allah, boh naon gering balik ka Gusti Allah, sehat balik ka Gusti Allah, ke dina ibadah oge balik hate ka Gusti Allah. Tah eta kakarak salamet eta. Tah Allah teh maparinan rizki eta sebenarnya mah rizki naon? Rizki dohir. Masya Allah lamun hiji perkara wusul sakedet netra ye. Misal urang keur salat sujud ye urang. Terus dina kekaayaan hate wusul ka Gusti Allah. Subhanallah eta saeutik eta teh keur sujud tapi hate nyaksi ieu teh urang teh disujudkeun ku Gusti Allah. Sujud teh lain kuat urang, sujud teh lain kersa urang, tapi Allah anu nyujudkeun urang.
tah pada saat hari taweh encan beres tepikeun ka assalamualaikum tadi dinya oge subhanallah saur tuan Syekh teh mah leuwih eta teh saperti kos naon kos salat sunnah anu lilana 70 tahun lamun keur sujud hate urang aya usul di Gusti Allah kitu komo tepikeun ka assalamualaikum warahmatullah nya eta teh pas berarti ngaran-ngaran assalamualaikum warahmatullah berarti ngesolat salamet kira-kira orang salamet apa ente tapi dah ngucapnya eta teh nya urang lamun keur salat assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah pan kitu nya salamet tapi orang lamun ngesolat gitu assalamualaikum gitu kira-kira orang salamet teu minal banin salamet teu urang dina keur kataatan keur ka Gusti Allah keur dina salat salamet tina naon salamet eta tina akwan teu urang apa hate eta keur salat aya akwan apa hate eta keur salat aya makhluk matakan kudu selaras assalamualaikum warahmatullah salamet teu urang salatna oh pan cenah pan eta mah salam nanti salam mah ukuran syarat pan eta mah rukun kudu dipigawe heun bangsa dina naon dina umroh jeung ibadah haji ibaratna jadikeun tahallulna pan eta teh salam teh ngan ukuran salam saantos salat kudu ngabuktikeun oge batin urang salamet keur dina keur ngalaksanakeun salat saperti salametna urang ketika ibadah fi'liyah rukun dina salat diucap assalamualaikum warahmatullah tah eta ucapan mah iqrarun bilisan secara rukun dina naon dina ilmu fikihna assalamualaikum warahmatullah nganyatakeun urang teh salamet ye da geus ngalaksanakeun salat tapi dina ukuran thariqahna ukuran batinna urang salamet henteu urang nepi henteu ka Gusti Allah. Nah, eta matakannya. Matakan kudu diperhatikeun teh eta. Da ukuranana naon? Sok sanajan urang naon sampurnakeun ilmu syariat, tapi da dina salat mah ilmu syariat mah kitu-kitu keneh. Rukun salat teh 17. Sok lamun misalkan urang ti mimiti takbiratul ihram tepikeun ka awe salam teh 17 eta teh. Sok sanajan ya urang henteu naon teu apal kana 17 eta. Da lamun dipigawe ye takbiratul ihram tepikeun ka naon tepikeun ka awe salam 17 tapi urang diperhatikeun teu hate urang keur salat teh urang teh di mana salamet henteu ieu hate urang keur salat teh kumaha ulah tepikeun kana sibuk bisi salah ya urang ya sujudna ya kumaha bisi salah ya urang ya rukuna ya bisi salah ya urang i'tidalna atawa urang ngangkat leungeunna bisi salah eta we anu diperhatikeun da sabenerna da kitu-kitu keneh gerakan-gerakan mah secara fi'liyah mah ngan anu lebih disampurnakeun pikeun urang ieu hate urang keur salat aya di hadrat Allah teu naon sababna sabab esensina dina ibadah huduril qalbi ma'allahi fiha hate hadir sarta Allah ta eta ngaran-ngaran esensi berarti intina dina ibadah ngaran-ngaran berarti intina dina ibadah artina lamun keur salat henteu eling ka Gusti Allah berarti lain salat atuh eta mah tapi sasolatan eta kitu tah kudu selaras sabenerna matakan kolerasikeun antara ilmu syariat jeung ilmu hakikat ilmu syariat kuningalina urang naon nundukna mata kepala urang naon ka tempat sujud saperti sami nundukna ieu hate urang ka hadrat Allah taala pan geuningan ini wajah tu wajhiya lillazi ta sanyana wajah abdi teh madep ka wajah Allah anu mana Allah teh anu nyiptakeun langit jeung nyiptakeun bumi tapi salah patekadan urang teh lamun misalna nekadkeun urang urang ieu madep ya Allah ieu atuh berarti jauh ieu teh mu masalah ari kitu mah Allah teh jauh keneh sedengkeun dina Al-Qur'an disebutkeun naon Allah teh deukeut pan kitunya Allah teh deukeut nahnu aqrabu min hablil warid nekadkeun we keur salat misalkan ini wajah tu wajhiya lillazi misalkan urang ngarasakeun ieu urang teh wajah urang papayun-payun sareng Allah saperti papayun-payuna Ki Bakar jeung Ki Jayad waduh eta mah geus masalah atuh urang nekadkeunana
Berarti Allah teh mau masalah eta mun teu mukhalafah. Berarti kitu mah Allah teh jauh. Tuh nyata eta maksudna teh pentingna ngaji tauhid teh bisi salah nekadkeun. Atuh kumaha urang misalkan ngarasa disaksi urang teh ku Gusti Allah, misalkan Allah teh nyaksian kieu urang keur salatnya. Tah lamun ayeuna boga pikiran kos kitu oge, atuh berarti Allah teh aya antara jeung urang. Sedengkeun Allah teh teu aya antarana. Hihideung panon jeung bobos panon eta teh deukeut mun ceuk urang mah, tapi eta teh jauh keneh da aya antara. Tah eta kumaha nekadkeunana? Matakan ieu penting ilmu tauhid teh supaya urang henteu salah patekada. Allah mah teu ngabutuhkeun tempat. Allah teu kapiheulaan ku tempat. Allah teu ngabutuhkeun tempat lah gitu. Atuh meureun lamun urang papayon-payon sareng Allah kumaha? Berarti Allah teh ngabutuhkeun tempat, berarti jauh ti urang. Atuh kumaha atuh carana? Atuh pan dikupas ku ilmu tauhid. Kumaha cenah cek ilmu tauhid? Matakan ari iman mah tepikeun ka naon? Tauhid mah kudu tauhid hos tepikeun ka hos. Ari amma memang ilmu yakin, terus urang belajar tepikeun ka ruh. Ruh nyaksi eta teh. Nyaksi ruhani mah nyawon tan tepikeun kudu ngarasa. Lamun geus ngarasa urang keur sujud disujudkeun, keur ruku dirukukeun, keur itidal diitidalkeun, keur naon keur berdiri diberdirikeun, tepikeun ka assalamualaikum warahmatullahi eta selaras. Selaras naon? Ucapan assalamualaikum jeung selaras ieu hatena assalamualaikum. Urang pilihna oge salamet, batinna oge salamet. Lamun ieu hatena keur salat masih di hadrat aqwan gitunya, hatena masih kena di galangan sawah keur salat. Oh, berarti eta mah assalamualaikum teh eta mah naon? Masih kena retorika atanapi ukuranana naon nya disebutna seremonial. Ngan saukur hanya puraga tanpa kadenda. Naon? Ngajalankeun ngalaksanakeun rukun salat nyaeta naon? Assalamualaikum warahmatullahi. Tapi hatena teu salamet. Tah eta berartinya matakan kan setiap salat teh sabenerna mah dijadikeun latihan. Udah urang teh ti akil baliknya di menuju dewasa tepikeun ka ayeuna sababaraha puluh tahun. Dik ena umur sabaraha tahun? Umur berarti 35 nya dik, 30 berarti lamun misalkan kana 30 lah kalau misalkan akil balik misalkan ti mah 7 tahun 15 nya akil baliknya sabaraha puluh tahun eta salat sabaraha puluh tahun kitu-kitu keneh. Berarti rukun pilihna mah kitu-kitu keneh ngan urang kudu dibelajarkeunana dina batinna ieu hatena keur salat teh kudu kumaha matakan duhur jadikeun latihan berarti asar teh peningkatan hate teh di mana, terus maghrib oge peningkatan berartinya kuna teh saperti kitu matakan lamun ukuran cek bahasa supi orang luar negeri mah disebutkan ibadah teh sebagai exercises, kumaha sebagai sarana latihan ieu hate menuju arah-arah Allah gitu. Udah urang mah bareng baratus kali salat juga orangnya sakalaksanakeunana. Tepikeun ka umur sakieu. Eta teh berarti latihan demi latihan, terus latihan. Tapi kitu-kitu keneh rarasannya. Kitu-kitu keneh. Hate teh aya di pagawean we, hate teh aya di permasalahan we. Hate teh aya di mana meuni we. Kitu-kitu keneh jadina teh nya. Tah matakan kan pentingna urang ilmu tauhid teh kitu supaya ieu hate teh bisa naon henteu salah patekadan, bilih naon, bilih urang teh kos tekad mujasimah, bilih kos tekad mutajilah, bilih kos tekad jabariyah, antukna cenah kuring mah lamun teu ngakal mah moal ngakeul kitu pan, mun teu usaha mah moal naon, moal dahar. Eta mutajilah disebutna, eta teh kulantaran teu ngaji tauhid, eta teh asa bener we kitu teh. Kitunya pan urang mah cenah lamun teu dirobah ku urang mah moal bisa moal ujug-ujug robah. Ucapan mangga heug mangga eta mah ucapan ngan ulah diasupkeun kana patekadan sehingga urang nekadkeun ieu nu ngarobah sikap urang anu ngarobah nasib urang teh lain Allah taala tapi diri urang eta tos naon tos kaum mu'tazilah disebutna
sedangkan mutajilah teh abadil abadi narakana. Tah eta akibat naon? Akibat teu ngaji ilmu tauhid gitu. Jadi salah patekadanana kitunya. Atuh misalkan orang lamun misalnya ngaji tauhid mah urang dina patekadana oge bener. Sok sanajan naon, sok sanajan sagala rezeki ti Gusti Allah, sadayana perkara ti Gusti Allah, tapi hukum naon? Hukum adat mah di naon dihormat. Hukum syariat dihormat. Salat ngalaksanakeun salat, kasab ngalaksanakeun kasab, usaha ngalaksanakeun usaha. Ngan hate ulah cicing dina kasab, hate ulah cicing dina usaha, hate ulah cicing dina naon? Dina syariat. Hate ulah cicing dina hukum adat. Sabab naon lamun hukum adat diasupkeun kana hate robtul akli bitalajumil adi bahwa asbabil kupri. Hiji jalma ngasupkeun dina adat asupkeun kana patekadan eta tandana jalma kufur disebutna. Oh ngaran-ngaran jalma kufur kumaha? Jadi berarti cenah ngaran ieu mah pan rezeki ti Gusti Allah. Ana urang geus teu kudu usaha da urang mah cicing we. Daun Allah mere rezeki mah mere rezeki terus urang cicing begitu nya teu usaha. Oh eta mah lain mutajilah disebutna eta Jabariyah. Patekadan hungkul cenah pan urang mah geus teu kudu salat dah urang mah. Ai ngaran-ngaran Allah ngasup daun Allah ngasupkeun surga ka urang mah atuh asup kana surga teu kudu salat urang. Tah eta Jabariyah disebutna. Matakan mutajilah ulah, Jabariyah ulah. Matakan pigawe antara dohir jeung batin. Ngan urang teh kudu apal mana gaweaneun dohir, mana gaweaneun batin. Mana anu diucap, mana anu jadi tekad, mana anu jadi diperbuat. Ta eta supaya urang teh bisa ngabedakeun maknana ucapan, makna tekad jeung makna pilih atawa perbuatan. Tah gunana ngaji tauhid teh kitu. Lajeng sakedap dinya Haisu jamaah sakira-kira ngumpulkeun Allah laka ka anjeun baina ubudiyatin antara ubudiyah al-dohiri anu dohir wa ubudiyatil batin jeung ubudiyah batin pahadzanil amroni maka ari ieu dua perkara huma ari itu hadanil amri hadanil amroni eta allazani perkara dua yaljimanaka anu tetep itu lazani di anjeun fi ikomatil ubudiyati dina ngalaksanakeun ubudiyah li rabbika ka pangeran anjeun. Urang mau dipisahkeun antara dohir jeung batin. Artina berarti jalankeun ilmu syariat, jalankeun ilmu hakikat. Ye. Ngajalankeun urang ilmu syariat misalkan ilmu fikih kurang dijalankeun, tapi hate henteu toriko, hate henteu ngajalankeun ilmu hakikat, berarti eta teh naon? Jalmi fasik disebutna. Atuh kumaha atuh cangkangna hungkul. Berarti teu nepi ibadahna ka Gusti Allah. Naon sabab hate henteu usul ka Gusti Allah. Dan naon da ilmu tarikona teh diperhatikeun. Sabalikna lamun urang henteu naon teu ngajalankeun ilmu syariat, cenah urang mah yang penting hate eling we ka Gusti Allah. Geus teu kudu puasa, geus teu kudu salat, geus teu kudu zakat, yang penting hate eling ka Gusti Allah. Tah eta disebutna naon? Jindik disebutna. Mana jindik teh ahli-ahli kabatinan di luar agama Islam. Lamun ukuran bangsa tauhid mah eta teh hakikat mikung disebutna. Ongkoh sagala Allah tapi henteu ngahormatkeun adat. Ongkoh sagala Allah tapi teu ngalaksanakeun syariat. Jadi antara naon ubudiyah dohir jeung ubudiyah batin eta teh sinkron halus laras. Ya, halus selaras antara dua eta kumaha madep ka Gusti Allah la ghairu teu kasalian Allah taala palima teh berarti teu kasalian Allah taala dohir jeung batin henteu teu kasalian artina keur dina ngalaksanakeun ibadah naoge tujuanana lain hayang ka mana-mana lain hayang kana naon misalkan urang ieu ieu arek ngalaksanakeun salat duha ya kuring ya naon paniatan urang tina salat dua supaya usaha lancar weh tak berarti lian Allah tadi sebutna lian Allah da anu menuju arah-arah Allah mah ke dina ngalaksanakeun salat duha naoge eta teh salat duha dijadikeun sarana ibadah we ka Gusti Allah matakan saur abdi teu bosan-bosan abdi nyebatkeun setiap perkara heg niatan ilahi antamak sudi mung ka Allah taala hungkul urang teh anu dipimaksud warido kamatlubi mung ridho Allah hungkul anu dipiharep ku urang sadayana. Kadituna urang naon supaya urang makrifat ka Gusti Allah, kenal ka Gusti Allah. Ta eta salamat disebutna.
Palimaza mangka karena naon tatasawwapu mikaresep anjeun wa malazi jeung kana naon perkara tal tamisu nyuprih anjeun ba'da husulihima sanggeus hasilna itu ladani. Hasilna anu dua tadi antara ibadah fi'liyah jeung ibadah batiniah, antara ibadah hisi jeung ibadah manawi. In kunta lamun kabuktian anjeun abdan eta abdi hakikian nu bangsa hakiki wahala darajati ahlil kamali jeung eueuh darajat ahli pakarepan ilal takolluba angin bolak-balik pi ubudiyati dohiri dina ubudiyah dohir wa ubudiyatil batin jeung dina ubudiyah batin. Tuh teu aya deui darajat anu sampurna. Berarti darajat anu sampurna teh berarti ahlil kamal. Ahlil kamal berarti perkara hiji makom anu sampurna. Angin ngabolak-balikna antara ubudiyah dohir jeung ubudiyah batin. Gitu. Begitu la ilaha oge lain teu eling ka Gusti Allah. Walaupun kasaksi makhluk oge tapi hate nyaksi eta makhluk teh butuh ka Gusti Allah. Eta teh makhluk teh taat ka Gusti Allah. Matakan ningali peuting teh eta teh tah peuting tuh. Peuting teh zikir la ilaha. Saur la ilaha berarti henteu aya ilah, henteu aya anu ditaatan ku sakabeh makhluk illallahi angin Allah. Berarti cek Allah teh he peuting hadir anjeun. Hadir eta peuting teh. Tah eta peuting teh maknana la ilaha illallah. Tah berarti lamun urang hate ieu mukasapa. Ingat mukasapa lain mukasapa. Mukasapa hate mun aya di hadrat di alam mulki berarti hate ningali ka eta peuting. Oh eta peuting teh keur zikir mana la ilaha illallah. Matakan setiap perkara atanapi setiap makhluk atana pilihan Allah eta teh turut kana parentah Allah. Da ieu peuting teh diparentah ku Gusti Allah. Hei peuting aya anjeun, aya. Mangga Gusti saur peuting teh, ta eta teh hakikat la ilaha illallah. Berarti ngadangu tuh peuting la ilaha illallah. Matakan sadayana ieu makhluk, sadayana ieu alam teh naon tasbihah ka Gusti Allah. Tong boroning peuting tu cek abdi teh tuh cai we tigirang kahilir eta teh la ilaha illallah. Cek Allah teh sok cepet naon cai ngalir anjeun tigirang kahilir. Mangga saur cai teh abdi ngalir tigirang kahilir. Da ieu teh turut kana parentah Allah. Sok sanajan ieu cai maku Gusti Allah dipiwarang ku Allah teh. Hei cai tihilir kagirang anjeun ngalirna. Bisa. Mana kabuktianna? Keur eta geuningan harita-haritan ke Nabi Zakaria. Nabi Zakaria, para ulama nganclomkeun, ngalungkeun kolam pena. Para ulama teh sadayana ngalungkeun pena kana walungan. Atuh para ulama mah eta teh penana teh da nganclung tigirang kahilir, nganclung we kahilir. Tapi penana Kangjeng Nabi Zakaria mah begitu dialungkeun teh ka mana? Kana walungan teh lain kahilir palidna tapi nyurumu ka girang. Tuh, eta tandana eta cai teh taat ka ilah. Mana ilah teh? Ilah teh nyaeta anu ditaatan ku sakabeh makhluk. Jadi setiap perkara ieu taat ka ilah, ieu urang oge taat ka ilah, ieu urang teh ngariung kieu teh hakikatna la ilaha illallah. Zikir ieu teh kitu. Tuh, cai teh zikir, tuh peuting teh zikir, bangkong oge zikir. Jadi henteu aya sedikit pun atas izin Allah. Henteu aya sedikit pun sadayana oge atas izin Allah. Kala kaya anu murag daun anu berguguran kanaon kana taneuh eta teh sadayana taat ka ilah cek Allah turun cek Allah murag cek Allah murag cek Allah teu murag cek Allah buahan cek Allah teu buahan sadayana perkara salian Allah taat ka ilah. Matakan la ilaha illallah. Ta eta hakikat zikir disebutna. Tapi kan jalmi-jalmi anu paham kadinya anu tos intisab ka alam malakut malam jabarut berarti tos paham kadinya. Tadinya ge tos wusul ukuranana.
Tak jadi teu aya deui darajat anu sampurna atanapi ahlil kamal angin ngabolak-balikna antara ubudiyah dohir jeung ubudiyah batin. Jadi dua-duana dijalankeun. Ai ahlil kamal mah nya ahli anu sampurna mah eta teh jalma anu tahapanana disebutna makom akmaliyah. Eta makom akmaliyah artina hiji jalma anu ngajalankeun syariat jeung ngajalankeun hakikat eta teh kalebet ahlil kamal atanapi makom akmaliyah makom anu sampurna eta teh ulah salah. Makom akmaliyah teh ibadah dohir dijalankeun, ibadah batin oge dijalankeun tah eta teh adab-adaban dohir jeung adab-adaban batin teh dijalankeun tah eta teh tanda nugraha ti Gusti Allah tah eta teh tanda spesial Allah teh maparina nugraha ka setiap si abdi ngajalankeun fi'liyah ibadah fi'liyah ngajalankeun oge ibadah hakikiyah. Jadi seiring sejalan syariat jeung hakikatna dijalankeun, kolerasina seimbang, bahasana seimbang, masing-masing ngagaduhan naon pekerjaan masing-masing, masing-masing ngagaduhan tujuan masing-masing, pikih kanggo tujuan sah gitunya, toriko tujuanna kanggo wusul gitunya, kan bahasana tauhid tujuanna pikeun makbul gitunya. Jadina syariat, tarekat, hakikat tadi dinya disebutna makom akmaliyah atanapi ahlil kamal gitunya. Wallahu a'lam bishawab. Nyuhunkeun dihapunten bilih lami teuing atanapi kirang kahartos eta mata-mata kabodohan ti jisim kuring atuh saumpamina aya leresna atanapi ngahudang pikeun naekna kaimana urang ka Allah Subhanahu wa taala eta hiji nugraha ti Allah Subhanahu wa taala ka urang sadayana. Mudah-mudahan urang sadayana tambih ditapik sareng hidayah rusdu ka Allah Subhanahu wa taala sareng urang disalametkeun di dunia sareng akhiratna tur mugi urang oge dikersakeun ibadah wusul ka Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalli wa sallim daiman ala Ahmada. Shalli wa sallim daiman ala Ahmada wal ali wal ashabi man qad wajada wal ali wal ashabi man qad wajada rahmat sinarek salam mugi tetep salamina rahmat sinaleng salam mugi tetep salamina ka Nabi Muhammad sareng kulawargina ka Nabi Muhammad sareng kulawargina. Shalli wa sallim daiman ala Ahmada. Shalli wa sallim daiman ala Ahmada wa sallimna minal afati wal balwa wa sallimna minal afati wal balwa. Mugi Gusti nyalametkeun abdi sadaya. Mugi Gusti nyalametkeun abdi sadaya tina pancabaya sinareng cocobat tina pancabaya sinareng cocoba. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi.